riwayat Abah Bustami sakedik ya. Abah Bustami gaduh guruna 78. Berikut eta dimulai guru SD di itu, dia guru Abah cenah ceng. Di Jawa kan pesantrenna jumlahnya 23 tahun. Pesantren Abah Bustami jumlah jamnya 23 tahun. Guruna 17 hatam Quran di pesantrenna 835 kali. Hatam Quran dimulai pesantren tadi itu. Coba turutan tak ku si Ridho, turutan ya ku Mang Jaji. Nah iyalah deskripsi Abah Bustami Masantren kemana? Ka Sempur. Begitu rek pindah ka Sempur, di Sempur kita ngalih ka ditu kemana? Ka Kresek, ka Mama Oco. Mama Oco eta putrana Mama Nahrawi anu aya di urang kuari gumelar Jamul Jawame, Ukudul Juman, Fathul Enangrana, kita bilagah Mantek, terus Johar Maknun, Samsiah, kitab-kitab bilagah Ambalayah di urang, Patalayah di daerah Banten Jawa Barat, asalna di Mama Kresek. Didinya Kresek itu di Garut. Nah, ya. Terus gitu teh Mas cek Mama Bakri, Tom, Bus, sama Bustami. Iya memeh berangkat ka ditu ka Garut. Kanu Ki Oco, atur salam ka ti aing, cek Mama Bakri. Dia masantren ka ditu, ngan iya dia memeh ti pasantren, memeh berangkat ka ditu. Puasana lah ya wiridan. Engke iya wiridan bakal kagunakeun ku anjeun, ngan lamun geus digunakeun ieu wiridan ulah di puasaan deui. Sok ulah ngarame HP dengekeun di riwayatna. Anu make handset katakeun, anu lawang muri bukakeun geus teu kadengeun. Tah masantren Abu Yaci santri ka mana? Ka Kresek, ka Mama Oco. Begitu masantren ka Mama Oco, horeng Mama Oco royana, awas ya, aya royan, aya roh. Lamun roh eta urang nan ngaranna di bawah roh aya royan. Lamun urang keur sare ngalayang tah lain roh, royan eta. Keur sare ya, royan. Tah lamun di atas royan ruh keluar narik ke maut. Tah terus gitu masantren tah kaditu horeng Mama Oco royana eta, royana Mama Oco keur disandra ku Raja Jin. Jadi Mama Oco eta di talian Abah Bustami barang datang ke dia cenah ajangan age udur jang cenah. Eta geus 2 minggu dibaregon Mama Oco na di ruangan di dinya lah di rompokna. Bari nyokol peso bae jadi sandra ieu royana ku Raja Jin. Nu mantak di sandra gara-gara na kieu Mama Oco keur wiridan. Saenggeusna wiridan teh Mama Oco keur wiridan aya orai tah 2 dipaehan ku Mama Oco. Nu hiji mah pae, nu hiji teu beunang lumpat. Horeng eta teh orai jin. Orai jin keur papanganten ti negeri Yaman. Jauhnya di negara Yaman. Begitu eta Mama Oco keur wiridan aya manggi orai atupan orai mah sunah satu dipaehan. Langsung dipaehan ku Mama Oco ku iteukna. Nu hiji mah pae, nu hiji lepas. Balik tak ke negara Yaman, ke negara jin. Orek eta orai Raja Jin keur bobogohan, keur papanganten. Muncul urang teh mah keur berbulan madu. Gitu. Tah disandra roy Mama Oco ayeuna. Tah kulantaran ieu geus beak Cirebon, beak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jampang, Surade, Lampung, bae-wae Kambas segala. Beak kadu-gadung, kadu coke, kadu jurig. Neangan ubar teu cager Mama Oco. Lelah anak-anakna kabeh
Atau Abah Bustomi gatuh santri biasa itu cicing bae. Cenah kiai keur gering ki mah kumaha cenah. Tah, hiji waktu ieu putra Mama Oco ngimpi Abah Bustomi dinya mas santri kerak sabulan leuwih. Bahwa nu bakal nyagerkeun penyakit bapak anjeun mah santri bapak anjeun keneh santri anyar urang Banten. Sakitu beta impian. Terus Abuya Bustomi ngimpi jeung Mama Bakri, cek Mama Bakri, bos, jang geura gunakeun ilmu ti Mama. Jadi eta aku tah impian teh. Abah Bustomi ngimpi cek Mama Sempur, ilmu ti aing geura gunakeun. Putra Mama Oco ngimpi nu bakal nyagerkeun bapak anjeun mah santri bapak anjeun keneh santri anyar urang Banten. Isuk-isuk tongtrong tilu lah ya tongtrong dua mah jelok daek harudang harees bae pan tongtrong tilu kumpul kabeh harita santri aya 1.500. Nah barang tongtrong ieu kula nampi dongeng riwayat ieu langsung ti Abuya Bustomi keur di Mekah tahun 2002 dari tanah kula bae kula duaan Abuya anu saja kapal asar kula tah ngurutan. Jadi kula mah pagaweana ngurutan bae. Gitu. Mata teu bisa ngaji ada koki kumis beracun. Ya kula mah tukang ngurutan bae. Di Mekah teh kumis. Tah barang tos gitu manjang carita. Ngimpi anak Mama putra Mama Oco ngimpi Abah Bustomi ngimpi jeung Mama Sempur. Jadi Mama Oco ge putrana ngimpi nu bakal nyagerkeun bapak anjeun murid anjeun. Tos be dikumpulkeun santri ditanyaan urang Banten misah digeser urang Banten mah misah kapeukeun penting cek eta putra Mama Oco kaula ngimpi cek ajangan imam ngimpi kaula bahwa nu bakal nyagerkeun panyakit bapak kula gering bapak kaula syariatna ieu santri anyar urang Banten. Anjeun orang mana? Banten. Sabaraha tahun di dia? Tos sabaraha alila di dia? 1 tahun, lain. Anjeun di orang mana? Banten. Sabaraha tahun di dia? 2 tahun, lain. Terus tanyaan. Anjeun orang mana? Urang Banten. Sabaraha tahun anjeun di dia? 1,5 tahun, lain. Terus mapai. Abah Bustomi can aya. Ieu santri urang Banten aya keneh tante cenah. Aya santri anyar keur ngalauduk. Dicai. Panggil. Set belempang koyoto bilang si beton teh gitu. Ya. Barang lempang tah Abah Bustomi. Anjeun sana mi. Bustomi. Urang mana? Banten. Tos berarti dia abdi tos sabulan langkung di dia. Mangga landongan mama. Langsung Abah Bustomi ke kamar. Urang Banten kabeh sadak santri anyar eta dak cenah. Kerang gitunya hidung cenah. Pan hidung baca santri mah nya. Tapi hidung ge cenah ge buah mangga. Walaupun hitam banyak yang nunggu gitu. Persis kayak si beton gitu. Nunggu ku pamantek. Terus gitu. Iya Pak Supir riwayat asli asup jin ya. Asup alam jin ya Abuya Bustomi. Terus gitu barang gitu sholat Abah Bustomi. Begitu sholat Abah Bustomi 2 rakaat asup ke alam jin. Sebab ia alam mulki, alam malakut. Nah malakut ada 2. Awas ya. Alam malakut ada 2. Alam malakut eta kita ngarendeng. Ieu alam jin, ieu alam malaikat. Ieu ngarendeng. Lamun khawatir 2 kita. Ieu 2 kieu. Lain Prabowo nya awas. Kita kan pendukung Prabowo. Nah jadi kieu tah 2. Alam malakut eta hiji alam jin, 2 alam malaikat. Lamun kapengaruhan ku alam jin jadi dukun. Anu harewos. Si anu buka duit sa anu. Tu anu nah alam asup kalam jin tapi nah lain kalam malaikat. Sebab malaikat ruhaniyun.
Tah, anu ka asup ke alam jin. Begitu asup dipapak, penggawa garulis karaset jin. Garulis karaset. Pokoknya langsung dipersilahkan sidang bedok sidang MPR. Kata, apa ini? Sidang apa? Kata cakap Bagus Tommy. Abah di sidang, kiai-kiaina, ulama-ulamana. Kita ngajajar di hadapan apa? Di hadapan ulama itu. Sampai nyimitan awak, iya kasih kalem atau kakarak lah. Balik itu diantar guru-guru aja apa aja nah. Eta rajana sopan, asep. Eta sareng penggawa-penggawan aja gitu. Nang ngaranna mencora patih-patihna gitunya. Bang si Ridho, dong si Beton gitu arah Ridho gitu. Tapi ada itu makar asep jin mempunyai jin makasep. Gelis gitu jin. Tah geus gitu sidang anjeun saha ngaran Bustomi. Tah apa Bustomi dia nempok royana Mama Ojo di Sandra tadi di kita lihat bareng motor di alam jin teh anjeun saha ngaran Bustomi. Anjeun utusan ti bangsa manusia mohon abdi utusanana. Tah eta tuh bangsa anjeun tuh bangsa anjeun teh tuh cenah. Tah cenah anjeun ieu utusan mohon tuh itu cenah dulu baraya anjeun tuh dulur anjeun mohon cenah eta guru abdi cak Bagus Tommy nu mata disandra sebab geus maehan anak jelema anak bangsa jin anu tanpa berdosa anu dualil terus sidang buka kitab bongat di abah busuk dikecohkeun ka dieu dikecoh keluar mantek keluar jormak cenah eta abah cenah ngahulung bae kitab dikeluarkeun mantuk ieu itu jeung sajabana anu dalil jeung jin ulama teh jin teh ditu teu beres sampai dohor sidang ditutup cenah dahar heula baru teh dibere dahar hah ada sama goreng delan tah cenah eta mah dita make jengkol mah jin kumis beracun. Jinna berkumis eta goreng jengkol mah. Tah geus kitu caritana. Beres, tos salat dohor. Adu dal terakhir apa Bustomi ngok eleh dalil ku itu apa Bustomi. Salah anak anjeun. Di mana anak aing salahna cenah bangsa manusia? Anak anjeun asup ka hiji imah jelema, imah bangsa manusia. Bari teu uluk salam. Asup ka imah batur, bari teu uluk salam. Bari ngarupakeun satwa anu sunah dipaehan cek agama. Oh, ngantukna cek buya. Keluarkeun atuh. Tas nih Raja Jin. Ya, kami salah. Nah, silakan. Hatur nuhun, aya kesalah mah cenah. Geus anak-anak geus ngajawabna yang kami cenah rumah salah. Guru anjeun dilepaskeun. Angkat lepaskeun ti rantena. Terus anjeun hayang naon cenah Bustomi? Hayang duit, hayang emas, hayang duit 11 triliun, hayang emas 100 ton dikirim ke kami. Cuma cakap Bustomi, kang ulama teh hayang nanangeun, emas ulama teh hayang, gitu. Duit ulama teh hayang, ulama pangdoakeun ku anjeun jeung anak keluarga anjeun, kula hayang dibere ilmu anu manfaat. Waduh eta Raja Jin. Oh, hayo aminan kabehan. Amin doa. Oh, ngadoa eta Raja Jin beres ngadoa. Oh, abah diciuman. Ya guru Raja Cina. Ku eta anak batur nuhun cenah. Ngan kieu bae Buru Bustomi cenah bisi anjeun engke nyieun kobong, hayang boga imah, ieu kodena nelpon ka kaula. Dikirim ku kaula. Hayang mau sayang naon? Embung cenah Bustomi. Ulah. Sabab sabager-bagerna jin lamun urang wijin bakal ngaganggu ka keluarga urang. Bakal anak diganggu. Diheureuy ya. Jail pan jin mah. Iseng. Iseng nang teu Ustaz Jim noelan susu gitu henteu itu. Nah, pengen noelan jeli gitu tah. Nah, barang tos gitu beres. Mangga, Ustaz mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja Jin. Ngan dibere kenang-kenangan batu bareng. Nah, ieu burung cenah Bustomi kenang-kenangan lah. Ah, mangga cenah kenang-kenangan mah. Enggak ada kenang-kenangan batu bareng. Ada teh. Di Raja Jin.
Beres. Apa Bustami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Rodia ngagokan baiknya. Mina, atuh mana salah gitu. Ya. Aing ngagokan aing bae bukan kerja ramah. Tadi supir angkot anjing reda kuna gitu. Oh, ngaco. Ampun yang Wahab. Terus atau can beres sih sedik deh. Terus gitu Abah Bustami harita ngadoa ka Gusti Allah keluar di alam jin. Terus Mama Oco penduaan bae jangan Abah Bustami di kamar atau di kerja bae Bustami nama bae terlempang royan gitu barang truk lo apa keluar atas. Nah Mama Oco sadar anjen anu ngalapaskeun kaula mohon Mama saha anjen nami Bustami Mama urang mana anjen urang Banten terus lami di dieu apunten Mama nembe sasase satengah ilmu Mama doa Mama tumpul ke anjen kabeh Bustami langsung curi Bustami entos wih tong ngaos alfiah di Mama ilmu Mama tos ditempelkeun tempelkeun cukup Bustami harita Abah Bustami geus katala alfiah ngan paham Bustami anjen nyurah alfiah doa Mama dituplekeun anjen jadi jelema gede di Banten berangkat Abah Bustami langsung pada itu dan ngaranna tita uwi berangkat uwi ka kulon heulan cek Abu Ya Jasuta bos ka Jawa teh heulanan ngalaman heula ka Jawa berangkat langsung ka mana ka Kaliwungu deui di Kaliwungu menuju ka Salatiga Amuntilan di dinya aya riwayatna deui di Muntilan aya riwayatna di Salatiga aya riwayatna di Kaliwungu mah aya bioskop aya geng nu gagah wah begitu ieu bioskop begitu ada harapan pesantren pada ngaganggu ieu cek Abu Ya Dimyati bos kumaya kumaha ieu dimbe cek kalau dia meuregeun tak urang aya siap cenah penting jam 2 siap geus salat dikatik gua Abu Ya murah rata bioskop eta gua baca santri elmuna nu turun eta mah kaki kumis beracun digebrak kejo atau apa BAKB semuanya nah jin tak kieu barang di Mekah teh ya jol Haji Acep keur pertengahan dongeng Abu Ya cek Haji Acep aya keneh eta wiridanna pan Mama Sempur harita langsung eta wiridan abah sakit poho deui pan cek Mama Sempur digunakeun sakali digunakeun cek Mama Sempur eta Abah Bustami ngebleng naik geus eta mah pokon manaon eta wiridan aing naeun cenah sabab kena bisi iseng mun kudu aku bisa beracun buah meuli mobil Alphard meuli mobil pil bayar bulan naon kudunya maksana mah eta maksana mah eta anu juga supaya bulan puasa katanya terus ka pasar mobil tujuanna mah pikeun ngaos gitu banyak sana pikeun naon atuh di antara nanti mah biasa bae pikeun plik atunya pohon mah kanggo gilir gitu atuh kira gilir badan teh KDA biasa. Nah, artina di alam dina dongeng ieu kesimpulanana. Nah, tadi tak perjalanan seorang calon ulama kos gitu tah. Masantren ka Muntilan, masantren ka Salatiga. Tah, masantren ka Tuban, masantren ka kitu ka mana ngaranna? Tidak suki, Karembang ka Lasem. Oh, Lasem. Nah, eta wajar. Atuh lempang ngomong naon lu bang ini ada omong bilabal mohon aman sah kita suki mohon mengalih laduni dia sulawat orangnya jadi Abah Bustami kasempur lempang nukwari mah kiai kumis beracun oh Masya Allah Pak Supir eta Abah Bustami kuliah di Jogja barang kuliah di Jogja menang 6 bulan curhatan Pak cenah pura abdi jangan ngaji tetemu abdi kuliah
cek Abah Bustami. Terus kita pulang, dibalas ke baju salamun, ke baju jasa salamun. Dia kuari kuliah, semet dia baca ngaku bapak kain. Dunia akhirat aing lupa. Dia akhirat kuliah muda kain dia. Atau ya di anak saja bila ikut ayang mas antar ku biaya pan. Atau anak disiksa ya juga apa? 3 bulan dikirim, tadi kiriman. Atau batur kiamat alam dunia. Itu Tuhan yang ada di mana anak nah. Udah atuh gawa bekal sana. Gitu. Belok kakek deh, pasti dari kakek deh jadi. Oh. Nah, orang kayak riwayat Mama Suhaimi. Insyaallah sakedik ditambahan ku GPI nambihan riwayat Mama Suhaimi pada rincang. Kanggo salajengna naon anu sok matos di rumah ku sehuna urang kekumpur Mama Yusuf ya kisah pai nerangkeun. Waktu serang tempat mangga untuk guys salam uduk.